Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelawar sadena urang tiasa petepung lawung paamprok jonghok di Jamantara dina ieu waktos disarengan ku Kang Arif. Insyaallah urang sami-sami niatenan dina acara pidangan dongeng nyarioskeun perkawis nyata bedog karamat Sanggian Cucu Komara kali Hideis Fitri dina episode ditungtul juri wargi supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga kumaha atuh jejer cariosna dina acara pidangan dongeng ditungtul juri wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan sing janten hiji panglipur kalbu panggobrah kana manah ka urang sadaya. Bari culang cileung Rudi ngahurun suluhna teu dihurun kabeh da loba teuing jaba rusuh sieun kaburu burit red ka pelebah pasir astana patangkalan aroyang bet jadi keung kieu pokna gelebug sora angin ngegelebug tarik sidik datang nama tilengkob Citalaga seak naik ka pasir astana tatangkalan anu katebak maniting plenoy komo tangkal kalian ramah ngadadak ayeuna naonnya angin teh betarik-tarik ding siga usum tahun baru wae cek Rudi bari cengkat jekok najong hurunan suluhna ngahaja ngarah pageuh talina hei dijungjungkeun karasa berat pisan rek dibuka deui talina dagis burit cek dina hatena kepaksa kumanehna dipanggul sapada harita dasar ya keur suwe meureun hayang hampang kalah ka berat geuning kieu ieu berat pisan suluh teh duh jarig jeug Rudi ngadon jajarig jegan mehwe labuh kana kamalir untung kaburu nojer kana akar tangkal albasia aduh Gusti kemana ari bapak aduh piraku ningakeun onaman mah kakuring Rudi luak lieu ka pelebah jajalaneun sasarina mah bapana sok ngadagoan red ka pelebah tangkal kawung sasaha bapana teka tembong ngan lodong nawe naglik dina leungeun kawung
Aduh Gusti nyaan gering si bapak teh ninggalkeun kuring. Duh kumaha Rudi, piraku bapak teh meuni teu hariwangeun ka kuring sakieu geus buritna teh. Harita Mang Engkos oge kalah terus we balik latwe poho ke anak nama pedah keur loba pikiran utama nama mikiran sawahna anu katarajang hama lolodo atuh da geus beak 2 kotak daun pare teh boleak buruk teu pupugu. Pak, Bapak, ya Rudi, Pak, tong ninggalkeun. Rudi gegerwan, setakar kebek ngan nu nemalan, kalah kasora we, kalah kasrak. Kalahkah di pirig ku sora tongeret menireang sakapeung kadenge sora adag-adag selang-selang ti kitu bajing kekes patemalan keur neangan hakaneun kawas nama pedah di pelebah dinya teh loba cariang keur baruahan. Be nyaan si bapak teh ninggalkeun Gusti. Aduh Gusti kumaha ieu kuring ya bapoek deui Gusti. Cek Rudi sasama sesoranganan sanajan berat Rudi lempang naga gancangan sakapeung mah aya niat rek nunda suluhna tapi dalah dikumaha bisi makna butuheun makaning geus beak cenah dipipir teh. Lah deui mun teu ingat ka emak dituna ye suluh teh. Rudi gegerenangan sorangan. Sro ka pelebah lengkop manehna ngarengkog ret ka pelebah tangka nangka bajing dipelong sakedeung disidik-sidik. Beciga aya jelema piraku bapak ngadon didinya kitu. Heuh rag Rudi ngaraneg suluhna diencakeun heula teu kuat ku berat cenah. Jeung deui eta nyeri kana punduk si horeng aya seke kai nunyel gancang ku manehna dipapas heula sinarada lemes. Wah deui eta bet pelebah pamangulan bet aya seke baingan meni nyeri jeung peus ieu kana punduk. Rudi kukulutus asupkeun deui bedaugna. Kakara ogerek ngalengkah kareret aya jalma ngaringkang. Rudi seuri rada atoh pedah keur keung kabenaran aya jelema sarengeh seri serangan. Aduh tak meureun mangka asu eta teh nya tos nyadap sigana. Dah Rudi terus we manggul deui suluhna manehna rek ngeureuyeuh lempang teu pati keung teuing ayeuna mah lempangna teh teu rurusuhan teuing jiga tadi. Rod kadenge aya nu gegeroan
Rudi ngaraneg gancang Malik kamanehna geus waweuheun ka eta sora. Nya anya mangka sugeuning rek naon cenah. Heg manehna neuteub ka pelebah datangna sora teh ya. Eueuh sasaha geuning. Saukur rajegna tatangkalan we. Yang ngahreuyan deui. Rudi gegelendeng. Naon mang? Naon aya naon mang? Ye. Pok Rudi rada tarik. Hayang lahang teu. Cek eta sora. Rudi ngarengkog sisinarieun Mang Karsu nawaran lahang ka manehna. Apan biasa nama tara pisan. Boro-boro nawaran kalahkah Malik sok ngahina ka manehna teh. Ngajarkeun teh cenah. Haseum cenah lahang nu bapa maneh mah Rudi. Mun teu kitu sok nyebut cik ih beurit cenah. Sugan we nya. Nya sakikeun hanangnya teh yo. Cek Rudi bari ngencagkeun deui panggulanana. Loba omong pertek Rudi lumpat srog ka pelebah tangka nangka teh darat reret ka kencak ka tuhu kaluhur ka handap. Mang Karsu teu katemong. Mana lahang teh mang? Mang lahang teh mana? Gini ngeueuh si amang mah bobohong. Ret kasih si Parigi katemong aya lodong. Nangeuh we manisa dua-dua jaba panjang dari ruasanana oge kuru ditempo teu pinuh lodongna teh saukur 3 parapatna kawasna mah selengseng kaambeu seungit lahang kerlek ti koro Rudi ngarelek bet kalahkah beuki hanaang. Mang Mang Karsu Mang Karsu Rudi gegeroan kolebat aya nu ngolebat deui rada jauh ayeuna mah sidik pelebah dapuran tamiang. Beuk ngaheurayan amang mah. Mang Karsu tong ngaheurayan ah. Rek naon los kana dapuran tamiang kadinya serarion serenge jalma anu siga Mang Karsu seuri heg ngagupayan ka Rudi manehna nunjuk ka pelebah punuk curug siga anu keur nuduhkeun. Aon mang aya dahareun lin. Nah nita kaitu mang aya naon gitu di punuk curug teh. Rudi seuri puguh we hayang seuri nempo Mang Karsu petana kawas bedak leutik. Gugupai terus tutunjuk bari seserian. Kadia Gararod tah aya madu nyiruan hayang teu maneh. Anu bener mang anu bener ah. Buru atuh kadia buru atuh maneh Rud. Rudi lumpat nyamperkeun ka Mang Karsu jol kalebah dapuran tamiang. Rudi ngahegak capeun heg luak liuk neangan Mang Karsu. Ret ka pelebah punuk curug katembong Mang Karsu keur dodongkoan sigana keur barang cokot dina gawirna. Boanya aya madu nyiruan gitu didinya leuh. Aduh milik gede ya cek Rudi.
Sorodot Rudi nyerodotkeun maneh kalana teu aring giseun da eueuh rungga atawa cucu puguh siga urut batur ledug tapakna teh. Mana madu teh mang? Mana? Ih, sok abibit wae si Amang mah. Ya Rod, ngan 5 lempeng, ngan 5 lempeng. Pek asaan kunyane amis gerak. Mang Karsu ngasongkeun madu nyiruan salempeng. Hah, bener, meni seger, meni cikruh kieu geuning. Matak leneng sakieu oge Mang, nuhun nya Mang. Belewek Rudi ngegel lempengan madu teh. Aya nogan saeutik di dahar we teu diwilah-wilah. Matak seger cenah ngadahar madu jeung nogna mah. Sabot gitu Mang Karsu nunjuk ka guha. Manehna turun lalaunan jelang duncat kasengket kulunu ngadon nyuai-nyuaikeun arei. Dipelong we ku Rudi teh. Rada ngahuleng pedah Mang Karsu apaleun aya guha di dinya. Puguh manehna mah teu nyahoeun sanajan manehna sering lalar liwat ka dinya ge. Har, Mang Karsu. Mang Karsu. Rek naon ka dinya Mang? Tong loba omong. Tuturkeun we ari hayang menang milik mah. Rudi eleh deet. Manehna nuturkeun siga hese jajalenan teh. Ari pek babari geuning pas disorang. Jeleng. Rudi luluncatan serog we kana lawang guha. Heg manehna ngareret ka handap. Yeay! Meni gurawes kitu. Dirugna naon? Ieu teh kitu. Rudi colohok. Pugu inya eta curug teh kacida gurawesna. Sanajan caina leutik tapi lungkawing. Euih ti misti. Jaba sisi-sisina batu cadas wungkul. Harideung sumuherang rupana oge sawareh luputan mani ngajeredik. Hei, sian ti kublah gue. Wah, geus hantemun murag mah. Aing podar meureun. Rudi bibiri gidigan. Ret ka Mang Karsu keur ngelunu ka jero guha. Rek dituturkeun tari nama ngan teu kebat. Rudi malik heula ka tukang hayang nempo kana jajaleun tadi. Barang ret hebeg. Sajongjonan Rudi ngajenjen puguh ka cidareuasna. Si horeng tadi teh manehna nyorang batu cadas mangkaning sakitu lungkawingna. Be, geuning eueuh jalan. Nah, tadi bisa tidiwat ka dieu. Ih, Gusti kunaon ieu? Ret ka Mang Karsu geus teu ka tembong. Puringkak. Bulu punuk Rudi pupuringkakan menising soropot sabulu-bulu. Gancang we manehna nyusul ka jero guha pikeun nuturkeun Mang Karsu. Mang Karsu. Tong gancang teuing Mang. Antosan Rudi. Mang, cek Rudi. Pugu eueuh nu nemalan anggur mah suara Rudi teh meni euneur jaba auhan bulak-balik di jero guha. Ret ka sakeulilingeun jero guha. Rudi beuki hookeun jeung sieun deui. Meni meredong kieu.
Meni para roek kieu Gusti. Jeung di barau hapek deui kunaon ieu teh. Gusti, aduh, nah mungkin ka jero guhat teh. Meni meredong kieu poek mongkleng buta rajin. Aduh, Gusti, kemana ya jalan balik kemana? Kemana yeuk bilempangeun? Blegbeg. Di beh juru aya nu ngeblegbeg hideung. Asal nama rewas. Tapi teu lila Rudi yakin yen eta teh mangkarsu keur cenekul. Kuragiru we nu ngeblegedeg teh disampeurkeun ku Rudi. Ceduk. Ceduk. Manehna sababaraha kali sukuna najong batu. Karasa rada nyeri, kawasna aya nu raheut teu dirasa. Terus we manehna lempang sakaparan-paran da puguh poek. Hiduh mang, atuh mangna, atuh menang mopek ya atuh mang, coba make obor naon atawa mawa bensin gitu. Mang sunutkeun mang. Ya Rudi katinggalan mang dagoan. Jabal lapar deui, lapar. Aduh. Mang, mang. Cek Rudi bari lempang kagigireun anu ngablegedeg teh. Barang gap dicabak. Pat kawasa saha. Selangseng keambe sengit menyan. Kalah kabeki rosa bauna teh. Antukna asa mulek matak eungap. Mang! Mang! Rudi ngagorowo. Ras inget ka dongeng akina cenah di guha mah sok loba juri. Puguh we Rudi beki sieun. Red deui kasabudereunana poek mongkleng buta rajin teh lain mes-mesan katangen curug-curug acan meni meredong puguh ke jigana kuring kudu balik deui bisa aya jujuring bretek udah dilumpat sakaparan-paran labuh sukuna najong bat. Waduh Gusti kamana ya si Mang Karsun Mang tulung Mang keur kitu cikikik kadang sora nu seuri. Breeding bulu punuk Rudi cerangkat saawak-awak meni nyeropot. Budi meni ngadeg-deg sakujur awakna ngadadak carucukan kukurayeun. Pelawarga sadayana patali waktos kabujeng tenyekapan. Sementawis ieu dongeng anu judulna nyaeta Ditungtun Jurig gitu. Pelawarga sadayana nya muhun dina tangtosna judul utamina nyata Bedog Karamat disanggi Cucu Komara kali deui Fitri. Sakali deui ngaturkeun rebu nuhun ti perhatosan pelawarga sadayana nu palentos ngiring marando di radio sewang-sewangan. Insyaallah sanes waktos urang pedar deui urang lajengkeun kana episode anu sanesna. Kang Arif amit mundur amit mungkur bobo sapanon cerang sapakan tutup lagu pungkas carita permios. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.